Sampurasun sadayana kumaha daramang patepang deui di podcast anu episode terakhir nyaeta episode genep. Tepangkeun nami abdi Tira Mustika. Abdi bade nyaritakeun carita anu bade dicaritakeun di episode genep ieu. Di episode sateacana arurang tos ngadangukeun carita-carita urban legend anu beda tiap episode. Tangtuna di episode genep ieu abdi bade ngabawakeun carita anu lain oge. Dina episode akhir ieu abdi bade nyaritakeun carita anu cenah paling terkenal di kalangan wargi Bandung. Nyaeta carita di Jalan Siliwangi. Nya, Jalan Siliwangi. Sasih wargi Bandung anu teterang di mana Jalan Siliwangi teh? Bisi aya nu teterang. Jalan Siliwangi teh aya di payeuneun Sabuga. Podcast. Konon caritana di jalan eta teh pernah aya kajadian budak leutik anu katabrak di payeuneun pohon pikeun ka meninggal. Warga sakitar percaya supados henteu ngaganggu pohon eta teh dipasihan boneka anu digantung di luhureun pohon eta. Menurut carita di mulut ka mulut, di hiji wengi hantu eta teh pernah ngalayang-layang di tengah keramaian jalan. Hantu eta teh berbentuk boneka pandalit. Boneka eta teh nyaeta Gaduh, gadis alit anu namina Uci, umurna 2 tahun. Anu meninggal akibat tabrak lari pada tahun 1981. Cerita lain nyarioskeun arwah gadis eta katinggal di pohon sekitar Jalan Siliwangi. Ngagalantungan bari ngabawa bonekana jeung raraina hancur. Sakitu wae anu kuring caritakeun salepas nya hanteuna eta carita. Walam kurang saling hargaan weh. Da pada dasarna arurang hirup berdampingan jeung anu teu kasat mata. Ulah sompral. Tetep hati-hati ya kendaranya. Hatur nuhun atos ngadangukeun podcast di episode kahiji pikeun ka episode akhir. Hapunten bilih aya kalepatan atawa aya kirangna. Hatur nuhun ka Gusti Allah, ka orang tua sareng ka rerencangan kelompok 2 anu tos sami-sami arurang nyusun ieu podcast. Hatur nuhun ka Bapak Dendi atas tugasna anu bisa nambihan arurang sadayana ilmu anu bermanfaat. Mun sakitu wae, wilujeng tepang deui.